Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saur Pak Ketua DKM mah suarana teu acan, ngajawabna palih kidul, palih kaler duka abi teu terang nu malanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teu acan Abdol pamit teu ganjil 3 kali nu ngajawab salam supados enggalon Bu. Naik haji so. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minadh-dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cari cing bae. Padahal tadi nyarosna surpakowu urang kedah cinta ka Rasul. Jadi lamun sing sajalmi anu mirengkeun aya jalmi nu maos sholawat cicing bae, berarti jalmi eta anu hoyong koret. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Anu dipihormat Bapak Kuwu miwah sajungjang karawatna salaresna mah tadi teh tos cekap ku Pakuwu aya 4 suruh tes Pakuwu teh nya kirang kedah nama aya door prize Pakuwu nya jantan supados langkung Abdolnya. Anu dipihormat Ketua Lembaga Desa BPD atanapi LPM-na. Anu dipihormat Bapak Ketua DKM, alhamdulillah manawi melalui beliau abdi tiasa silaturahmi ka Desa Wanasaraya leres. Abdi kantos ka Desa Parata Wangunan manawinya janten insyaallah henteu asing salerna mah cuman tadi sorpun anak kok takut lewat sini hutan semua tapi insyaallah duki alhamdulillahnya. Anu dipihormat Bapak jamaah atanapi hapunten manawi para kiai, ketua MUI tadi nu disebat hapunten tidak mengurangi rasa hormat rasa ta'zim abdi. Ketua MUI, para kiai, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para asatid, para asatidah, wabil khusus grup hadroh hapunten tos kapangkaran ku abdi sanes nyalutaknya karena abdi pasian korsi. Pamit teu dicalikan moal tiasa calik meureun manawinya hapunten. Anu dipihormat para jamaah sadaya Bapak Ibu kasepuhan kanoman teras non Ibu kasepuhan kanoman budak leutik budak orok aya orok aya alhamdulillahnya. Wabil khusus ka pangjajab acara anu tos masihan waktos ini abi pamit teu dipasihan waktos ku pangjajab acara mal tiasa calik di payunan ibu-ibu sadaya janten hatur nuhun jazakillah ya. Bapak Ibu jamaah sadaya, alhamdulillah puji sareng syukur urang selalu panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina kesempatan ieu karena takdirnya Allah, karena ridhonya Allah, karena pertolongan Allah abdi secara pribadi tiasa silaturahim ka para jamaah sadaya. Anu tadi saur Pak Ketua DKM alhamdulillah aya jamaah 4.200 na leungit 4.000 na nu leungit. Ya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kempel ngariung berjamaah bersama walaupun rada angin ageng tapi insyaallah tidak menutup semangat para jamaah sadaya kanggo acara dina Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli wa sallim wa barik. Ya, sehingga insyaallah mudah-mudahan calikna urang sadaya berjamaah di dia kempel urang ngariungna di jamaah di dia sadaya khusus wabil khusus kepala desa atanapi sajungjang karawatna atanapi miwah masyarakatna di Desa Wanasaraya mudah-mudahan tiasa nyandak ridho sareng kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masih semangat nundutan teu lamun aya nu nundutan berarti abdi non Bu? Ya.
Mudah-mudahan ya Bu nya, mudah-mudahan orang tetap semangat insya Allah menawi abdi di pasien waktos ku Pak Ketua DKM menawi 2 jam. Pak Ketua DKM, leres Pak Haji Tasdik 2 jam, kinten-kintena siap 2 jam untuk duduk di sini, leres, cak, ya, lamun aya nu ngadeg sarang anu calikna tos gulang gelong berarti, nah tandaning kode alam ngomongna ulah lila teuing sakedeung baeuna ke jam 9:30, berarti cukup 1 jam bae cenah gitunya, ulah sampai ke 2 jam, leres, leres. Kita bikin kesepakatan, bade 1 jam, bade 2 jam. Sabaraha? Oh, enak dirinya teh enak dikuring. Kuring juga Mang Jaya. Ya. Supados ibu-ibu jamaah sadaya kalarasan dipengker aya Guru Hadroh, sami-sami urang awalan ku sholawat tibil kulub supados urang sadaya dipasihan terang hatena ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga Guru Hadroh. Ibu-ibu sarang sadaya supados urang kenging kaberkahan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga. Sholawat tibil kulubnya. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati afdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tiluang sulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadaya Bu, kompak. Allahumma sholli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tos ya bunyi. Masya Allah. Aya nu mau sholawat? Aya nu cicing bae? Aya nu molohok bae? Aya nu nundutan? Masya Allah lengkap sudah penderitaan saya itu ya. Ibu-ibu jamaah sadaya hormatin abdi. Alhamdulillah dina kesempatan ieu sami-sami orang hadir nyabunya kalerasan abdi diangkir dongkap ka desa Wanasaraya, insya Allah mungkin melalui tema damahatosan tujuan abdi dongkap ka para jamaah sadaya sanes bade mamatahan ngojai kame da ibu bapak nage lain naon atuh jalmi nya ari jalmi teh dijejel sehingga ketika abdi dipasihan kesempatan dongkap silaturahmi ka para jamaah sadaya sesuai sareng tema tadi cenanya meneladani akhlak mulia Rasulullah serta bukti harokah mahabbah kecintaan orang ke Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu bapak jamaah sadaya
sedikitnya punya sedikit hikayat perkawis orang rasa cinta. Ari cinta teh naon Bu, Bapak? Halo, ari cinta teh naon? Ari cinta teh bogoh, ari bogoh teh lamun ibu bandingkan bogoh ka Rasulullah atau bogoh ka salaki ibu? Halo, ibu bapak bogoh ka salaki ibu atau bogoh ka Rasulullah? Bogoh? Bogoh ka salaki, bogoh ka Rasulullah. Atau napi bapak-bapak bogoh ka pamajikan atau bogoh ka Rasulullah? Geuning cari cing bae. Bogoh ka salaki, bogoh ka pamajikan atau bogoh ka Rasulullah, Bu? Dua-dua nalaras. Lamun palebah bapa namawat, ibu milot henteu. Mana bohong lamun palebah sehidup. Buktina ketika maut kawin deui cenah pakuwu. Masya Allah, nyata orang Wanasaraya kawin deui cenah. Non Bu, bandingkan ketika kita cinta kepada makhluk yang biasa dengan kita bandingkan cinta kepada makhluk yang luar biasa. Hartos non Bu, tadi mirang Rasulullah disebut namanya ketika orang tengawaler kalebet jalmi anu koret. Tapi bayangkan ketika salaki orang teu disebut di hareupeunana. Koret henteu? Koret henteu? Koret. Atanapi aya nu nyaros di dieu pakuwu. Bilih orang Wanasaraya mah Wanasaraya meni a sadaya nya. Ketika ka bapana Beb, Ayang atau ya Humairo misal, aya teu orang kitu nyaros kitu? Aya teu? Aya lamun dibere duit sapoe 1 juta. Jika anggota DPR 3 juta nya, Masya Allah itu masih silahkan urusan yang lain ya. Tadinya Bu, ketika nami Rasulullah disebat, orang kalebet jalmi anu Masya Allah. Bahkan ada cerita supados non Bu, supados orang lebih mencinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun teu kapendak. Kenapa Bu? Ayat cerita begini. Ketika aya jalmi anu bade lebet ke neraka, diseseren ku malaikat Bu. Begitu Rasulullah naros, wahai malaikat, eta rek mawa jalma ka mana? Erek ka neraka, da keur di dunyana loba dosa. Ternyata apa? Saur Nabi Adam, wahai Rasul Muhammad, eta umat anjeun rek digegeret ka neraka. Sok geura salamatkeun kumacarana supaya teu asup neraka. Sehingga apa? Begitu perjalanan menuju neraka, tiba-tiba Rasulullah ngaluarkeun tina sakuna kertas. Kertas begitu kertas dikaluarkeun non Bu. Sarua Rasulullah, wahai malaikat, abdi ngaluarkeun kertas ieu teh supados anjeun tiasa nulungan anu tadina jalmi rek asup neraka teu jadi. Karena apa? Karena keur di dunyana yeuh abdi ngabuka cek Rasulullah catatan tadi teh anjeunna keur hirup di dunya selalu maca sholawat. Aya teh Ibu anu nuju goreng? Bari maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kelahirannya ini cari cing bae hadrohna nya. Aduh ieu mah Masya Allahnya. Salpok cenah gitu nya. Bahkan ibu nuju kapungkur zaman kapungkurnya Bu, nuju gaduh budak rewel langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kelahirannya membawa bahagia di dunia sampai di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Masya Allah nya bunyi kapungkur orang selalu ngagendong budak erek cerik naonon sholawat ayeuna mah budak cerik teh dibere
nyapaingan taya keberkahan. Ya Bu, sehingga ketika meneladani akhlak Rasulullah, Masya Allah, tadi terus disebutkan kupaku, etang-etang abdi mah melengkapi apa yang sudah dijelaskan kupaku, walaupun abdi teu nyandak door press, mangga nuhunkeun kapaku door pressna. Ibu-ibu jamaah sadaya, hormatkeun abdi, akhlak Rasulullah, akhlak itu otomatis nyandak keberkaitan perkawis tina perilaku tabiat atanapi adat istiadat. Leres teh Bu? Kan ibu-ibu bapak-bapak sok nyaros kieu, jamaah eta mah adatna teh kawas kitu. Jamaah eta mah perilakunna teh kawas kitu, kan itunya Bu. Akhlak itu bersesuaian berkesambungan dengan perilaku atanapi tingkah laku orang. Samantawis ketika berbicara tentang akhlak Rasulullah, hiji Bu, akhlak Rasulullah Masya Allah. Abdi konsep di sanesnya bunya, sanes tanu untuk pekawu. Akhlak Rasulullah diantawisna naon Bu? Bagaimana anjeunna mengungkapkan rasa cintanya ka Gusti Allah dengan cara apa? Dengan cara abdan syakuro, seueur syukuran ka Gusti Allah. Naon maksudna seueur syukuran ka Gusti Allah teh Bu? Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, urang nyaeurkeun syukuran ka Gusti Allah. Ari syukuran teh naon Bu Bapak? Halo? Wah juga lagi mah mulai nundutan ya. Naon Bu ari syukuran teh Bu? Berterima kasih ka Gusti Allah. Bahkan disebutkan di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Non Bu maksana berterima kasih, orang mampu berterima kasih ka Gusti Allah. Punten Bu Bapak, ketika ibu nyeri cangkeng, syukuran teu? Pakuwu, bilih paku kantos nyeri cangkeng, syukuran teu? Syukuran, cek paku teh bari, cangkeng nyeri-nyeri teuing kan itu. Hartosna Bu tadi ketika kalimat pemi urang nyontokeun Rasulullah, Rasulullah tidak pernah mengeluh Bu. Ketika bukti cinta orang ka Rasulullah, paling tidak orang tiasa nurutan bahwa orang teh kalebet jalmi anu abdan syakuro, sakedik-sakedik syukuran. Ya punya loba syukuran. Walaupun dina Al-Qur'an disebutkan innal insana huliqo halua, sesungguhnya jalmi teh dalam keadaan resah dan gelisah, menunggu di lagu saya teh. Lagu Obi Mesaknya, Masya Allah. Urang mah kurang baik. Di pasien sampean hoyong. Halo. Di pasien sampean hoyong. Hoyong motor daturna nyeri. Di pasien motor keanginan keneh asup angin hoyong mobil. Di pasien mobil. Di pasien mobil sok kempes bae hoyong pesawat, ya di dia pesawat landasana pakuwu teu aya. Mana so Rasulullah nyebatkeun sing seueur syukuran ka Gusti Allah Bu, terutama perkawis orang ketika orang micinta ka Rasulullah, so Rasulullah sallu kama raaitumuni usolli. Bukti cinta orang ka Rasulullah, bukti cinta orang ka Allah, orang tiasa sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah anjeun sadaya sapertos Rasulullah salat. Eta saleresna Bu, akhlak anu betul-betul nu kedah ku urang dipikeun contoh teh bagaimana caranya orang mencintai Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Bahkan ibu nyebatkeunnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal begitu Allahu Akbar usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala Allahu Akbar kudu nama dikunci leres teh paku kedah nama dikunci tapi naon tiba-tiba ya Allah hutang urang can beres kumaha bayarna ya Allah lamun palebah urang balik mulu dan sendana leungit kumaha aya kana anu kitu henteu Bu nuju salat sok anu kitu henteu Bu
Begitu Allahu Akbar. Lantas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ieu teh salat teh geus 3 rakaat teh 2 rakaat. Sok itu henteu Bu? Sok pakuwu ieu PR kanggo pakuwu ieu masyarakatna cenah sok poho salat. Masya Allahnya Bu. Ya. Sehingga apa? Ketika dalam diri orang konsep sholat itu mencintai Allah, bagaimana caranya orang tiasa berserah diri ka Gusti? Aya henteu Bu anu nuju sholat, misalnya Bu nuju sholat ibu teh, tiba-tiba aya nu ngalangkung, naon nu ngalangkung teh cungunguk ta cucunguk? Bu, cungunguk ta cucunguk? Kira-kira rek cicing bae rek hus gitu. Bu, kira-kira rek cicing bae rek hus gitu. Cicing bae sampai masuk karena lebat mau kena cicing bae. Pamagat lamun lebat cungungna lebat kana sarung kumaha? Kumaha? Masya Allah. Berarti non Bu, urang mah salatnya nembe tiasa ngalaksanakeun teu acan tiasa sapertos Rasulullah sampai ka bengkak. Ai di dieu nu salatna bengkak. Aya, bengkakna karena nyeri tuur peda asam. Padahal ibu gaduh konsep tadi Rasulullah. Bagaimana caranya mencintai Allah dengan cara ngalaksanakeun segala perintah Gusti Allah. Tong tebi-tebi Bu, urang salat teh lah kumaha carana. Karena apa? Dengan sholat minimal orang tiasa meninggalkan rasa memiliki. Abdi nuju ka Jogja, ka Masjid Jogokorian Bu. Ceritana dongkap ka Jogja teh wayah maghrib karena patuangan keroncongan, akhirnya mampirlah di tempat angkringan. Atanapi di dia mah mungkin aya nasi non Bu pamiri Jogja teh. Anu dina daun eta caanan teh. Nasi kucing. Begitu tos tuang Bu, aya panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta nu icalan teh langsung indit. Cek abdi teh, Mas, sampean ini gimana? Saya belum bayar. Allah sudah memanggil saya Bu. Ibu mau bayar, mau tidak bayar, saya serahkan semuanya sama Allah. Termasuk warung pun saya titipkan sama Allah. Kira-kira aya teu kitu pokoknya di mana saraya? Aya, tapi hese nya Bu, masyaallah. Bahkan ibu mah kadang-kadangnya Bu ketika adzan dongkap atanapi perintah salat dongkap. Jalmi teh aya 3 rupi Bu, urang balbah urang ngadongkap datang salat teh Bu. Hiji begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah cenah ayeuna waktosna tos dongkap karena waktu sholat, enggal kacai. Kira-kira aya tadi di desa Wanasare Paku. Begitu adzan langsung persiapan. Seueur ta sadik. Lamun keur imana kuat cenanya cek burudak mah kuat, padahal lamun keur imana naik. Lamun teu naik mah begitu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Ah tenang wae kakarge jam aya nu kitu anggot lamun palebah di sawah di dia aya di sawahnya paku aya begitu di sawah ya Allah hanjakal cenah sakadaan tanggung ya Allah cenah ge sakotak deui sapecel deui aya sapecel di dieu sapecal aya sapecal insyaallah. Padahal Rasulullah sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan dan kondisi apapun. Sampai saking wajibnya sholat ibu teu tiasa ngadeg bari calik, teu tiasa calik bari ngagoler tak gogoleran, ngagoler tak gogoleran. Nah, teu tiasa ngagoler bari saur si anu dipengker bari ngorondong. Kumaha carana eta salat bari ngorondong? Aya we nya ideuna teh masyaallah supados seserian ibu-ibu nanya. Aya deui nu ngajauh bari nangkod kana naon? Nya kabayang ibu masyaallah.
Salat teh mangrupikeun sesuatu yang memang buktos yang orang teh cinta ke Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu. Masya Allah, Bu. Tos lah tong tebih-tebih, tos lah tong jauh-jauh orang mah salat ihlan, Bu. Karena apa? Itu akhlak Rasulullah, Bu. Sehingga Rasulullah nyebatkan sallu kama raaitumuni usolli. Bahkan punten, Bu, dikala siksa kubur tiasa ringan di dalamnya. Karena apa? Hiji di antawisna sholat. Mana pepejeh ibu-ibu sadayanya perkawis sholat dimanapun dan kapanpun lamun tiasa mah ulah ditinggalkan. Karena apa? Saking tadi wajibna sholat. Sehingga aya ruh soh keringanan tetiasa sholat tadinya, Bu, di jama teh dikumpulkan teh aya jama takdim, aya jama takhir, aya jama kosor. Saking apa? Saking wajibna sholat. Abdi gaduh jamaah pakuwu, Masya Allah, yuswana tos 80 hiji tahun, Bu. Anjeunna teh dipasian udur ku Allah, Bu. Tos lebet ruang ICU anu sapertos anjeunna mah cenah nyebatna teh anjeunna teh keur make kura-kura ninja. Di kitu teh, Bu, nya make naon tari nu kitu teh, Bu? Oksigen nya. Anjeunna naros ka abdi, nok cenah nya kajian geus kolot kieu sebatan nok pakuwu. Nok cenah si emih keur asup teu bisa nanaon geus teu walakaya ningali jam. Badan mah geus teu walakaya geus teu bisa gerak. Begitu ningali jam 12.30 menit si emih masih inget yen eta teh waktu salat, si emih salat ngan arek ditanyakeun salatna sah tante da tidak bergerak, Bu. Masya Allah, Bu, dalam kondisi sapertos kitu masih keneh emut kana salat ari urang. Nyeri cangkeng seetik, duh ya Allah nyeri cangkeng. Sholatna bari. Mana ibu abi gaduh jamaahnya, Bu. Pami pangaosan teh, Bu, nya ibu-ibu sarang ari bapak-bapak mah tak aya. Kadang-kadang ibu-ibu na 10 bapak-bapak nangan hiji. Begitu sholat, begitu calik di pangaosan, Bu, rata-rata nuhunkeun izin pangpayunannya ngahunjar sadaya. Di dia itu ngahunjar. Cek abdi teh, Bu, mangga bade ngahunjar mah terserah bagaikan putri duyung. Kunaon, Bu? Teu nanaon mangga, Bu. Karena apa? Kadang-kadang lamun palebah orang nuju salat apapun dalam keadaan yang tidak berdaya pun kunaon, Bu? Karena orang emut ka Gusti Allah. Bahkan apa? Saur tuntunan Rasulullah, Bu. Ketika itu dijadikan satu ibadah. Ibu ka sawah jadi ibadah. Ibu ke pasar jadi ibadah, bahkan ibu nuju kukumbah tiasa jadi ibadah. Karena apa? Di situ ibu melibatkan kalimat Gusti Allah. Bahkan non, Bu, hal yang sederhana, ibu tos bobo, apa yang ibu lakukan? Langsung norolong, Kak, halo, norolong ka mana? Norolong ka cai atau napi calik heula, bari maos alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Kan gitu, Bu. Hal yang sederhana dan itu adalah tuntunan ti Rasulullah. Bagaimana orang tiasa mencintai Allah dengan banyak bersyukur ka Gusti Allah. Ibu abi bade naros ka bapak sareng ibu. Nikmatan emam sarang sambel, tanikmatan emam sarang daging. Bapak, nikmat mam sarang sambal ta sarang daging? Bapak-bapak nanti cari cing bae nundutan tantenya. Bapak, ibu, mam teh nikmat sarang sambal ta nikmat sarang daging? Daging, leres. Berarti orang wana saraya mah terosok mam dagingnya. Mam nanon, Bu? Nikmat sambal, nikmat daging, Bu, Bapak. Kunaon bahasanya nikmat, Bu. Sehingga apa? Ketika makan sambal lebih nikmat daripada makan daging, padahal mah sambal teh sampai kesang nabe, ti luhur sampai ke handap teh kesangan sadaya. Tapi kenapa nikmat? Ari nikmat teh naon, Bu? Ari nikmat teh naon, Bu? Enak. Nyeri cangkeng enak henteu? Nyeri huntu enak henteu? Non ngajawab dalam nyeri huntu. Padahal surah Allah
andaikan ibu teu dipasihan kanyerian, ibu bakal janten jalmi anu sombong di hadapan Allah. Non sombongna, aing macan pernah gering seumur-umur. Dengan kalimat seperti itu, paling tidak ibu sudah sombong. Tapi ketika Allah masihan nyeri cangkeng, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah ya Allah, abdi dipasihan nyeri cangkeng. Aya teu kitu di Wanasaraya. Karena apa? Syukuran ke Allah, andaikan ibu teu dibere nyeri cangkeng, meureun ibu teh ka sawah bae, meureun ibu teh damal bae, tapi begitu dipasihan nyeri cangkeng, istirahat untuk sementara waktu dan kita bertafakur, berintrospeksi diri, ya Allah, meureun urang dipasihan sapatos kieu teh supados naon? Yen ieu teh kanikmatan anu dipasihan ti Gusti Allah. Bahkan tadi Rasulullah memberikan satu tuntunan bagaimana caranya orang tiasa cinta ke Allah melalui tadi bu, ulah tebih-tebih perkawis sholat. Dan itu masya Allahnya bu, sholat masya Allah. Nuka dua bu, cinta Allah. Atanapi Rasulullah masihan akhlak ke orang sadaya, perkawis orang nuka duanya bu, tadi diantawisna adalah perkawis cinta ke Allah, rasa syukuran ka Gusti Allah, rasa tawakal. Bahwa segala sesuatu orang tiasa bergerak, tiasa ngicep, tiasa melangkah, tiasa orang nulungan, siling tulungan sareng batur, segala sesuatunya atas pertolongan ti Gusti Allah. Mana leres bunya, lamun ibu kenging ujian teh, non disebat bu, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Non maksudna sanes badai anu mawat bae bu. Orang dipasihan musibah supaya orang cabis cakat ke Allah teh, bahasanya adalah tadi. Segala sesuatu milik Allah bakal kembali ke Gusti Allah. Makanya hilangkan rasa memiliki bu. Non maksudnya memiliki tadi. Hirup mal mungkin salamina, jabatan mal mungkin salamina, leres teh bu. Harta oge mal mungkin salamina. Tetapi apa? Semuanya adalah titipan ti Gusti Allah. Ikhlas ente bu. Ibu dongkap ka dieu ikhlas teu nuju maulidan tadi. Ikhlas teu? Ikhlas. Lamun nyebatkeun ikhlas, lamun palebah ibu uhina sendalna leungit ikhlas henteu? Paku lamun sendalna leungit ikhlas henteu? Can lagi aing mah hanjakal muludan kamari sendal wing leungit bari berkat nangan saeutik. Padahal mah muludan teh seueur berkat sareng non benten bu berkat sareng berkah. Non a. Ari berkat mah nu dijingjing, ari berkah mah. Halo bu, ari berkat mah nu dijingjing, ari berkah mah. Ini cari cing bae nya kacirit cenah rundutan juga nanya, tahu sabaraha ayeuna? Lanjut bu. Lanjutnya teh acan bahasan ieu bakal seru nya bahasana. Tadi bu sekali dehnya ketika dalam diri orang tidak ada rasa memiliki. Masya Allahnya bu, sadayana titipan ti Gusti Allah. Bahkan dina surat Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Serat non bu? Yasin ayat teu nyaho teuing, nu penting mah surat Yasin be anu tiap malam Jumat dibaca sampai ke surat Yasin leungit. Suatu saat nanti di padang mahsyar urang bakal dikempelkeun nya bunya. Apa yang akan jadi saksi? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Panangan urang, seluruh anggota tangan urang, anggota tubuh urang anu bakal janten saksi. Cenah baheula urang keur malam 12 Rabiul Awal. Urang diuk di masjid bari ngahunjar ti jam sabaraha bu? Ti jam 8 sampai ka jam. Lamun ibu nyebatkeun jam 11 berarti abi liren jam 11. Lamun ibu nyebatkeun jam 10 berarti abi liren jam sepakat? Jam 12 Masya Allahnya bu. Tadinya bu,
Mana ketika ibu calik ngabelaan nundutan, ngabelaan cana calik teh geus ngahunjar salah, geus sila salah, geus emok salah, ieu teu anggeus muludan teh. Berarti apa? Sami sadang ibu mengeluh kepada Allah. Padahal apa? Semuanya adalah titipan ti Gusti Allah. Dan itu adalah tuntunan ti Rasulullah, Bu. Supados naon? Leungitkeun kesombongan, leungitkeun rasa memiliki. Karena apa? Tadi akhlak Rasulullah anu menganjurkan orang supados cinta ka Allah ka Rasulullah. Supados naon? Salamet dunia sareng akhirat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Sadaya Bu. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah ibunya. Orang nyebatkan Rasulullah teh asa merinding ya Bu. Seakan-akan orang hadir ke nama Rasulullah dalam kehidupan orang sadaya. Amin ya Bu. Nuka dua Bu nya akhlak Rasulullah ketika orang hidup dalam bermasyarakat. Naon diantawisna Bu hidup bermasyarakat, orang tiasa ta'awun, saling tolong menolong, hablum minanas, bagaimana hubungan orang sareng sesama jalmi. Andaikan ibu diomongkeun ku batur, kira-kira ibu kasinggung moal? Bu, lamun ibu sareng pakuwu diomongkeun ku batur, atanapi ibu keur ngomongkeun pakuwu di tukang teh pakuwu. Kira-kira kumaha tah? Pakuwu lamun diomongkeun ku masyarakat nah sewot moal. Nah, Masya Allah moal tuh cek pakuwu. Caknya Bu, lamun ibu keur ngomongkeun pakuwu di paeunan pakuwu, pakuna moal sewot. Karena apa? Ini adalah akhlak Rasulullah Bu diantawisna. Karena apa? Orang ngaku cinta ke Rasulullah bukan hanya cinta ngomong cinta Bu, tapi bagaimana merealisasikan kehidupan orang dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk non tadi Bu. Karena apa? Ada satu cerita. Aya hiji sahabat Rasul. Begitu keluar ti bumi bade ka masjid subuh-subuh pakuwu. Aya 3 jalmi nu keur ngomongkeun anjeunna Bu. Dongkap ka masjid ngomongkeun keneh salat berjamaah. Tos salat teh Bu nu tiluan tuh ngomongkeun keneh. Sehingga cek sahabat Rasul tadi teh ku aing dicirian tah imah eta nu mana bae. Nu hiji di dusun Paing, nu hiji di dusun Pon. Aya tadi Wanasaraya. Aya nya? Aya nu hiji dusun Paing, aya nu hiji dusun Pon, aya nu hiji dusun Manis. Aya dusun Manis. Aya nya. Begitu dongkap ka bumi nyarios ka istrina. Mamah lamun cek urang bahasa Sunda nanya. Mamah wayah nanya mah pangadamelkeun tuangeun anu enak 3 rantang bae mah ulah loba-loba 3 rantang. Kangenon Pak geus pokona mah nurut bae ka salaki. 3 rantang ibu ngadamel puding lamun cek bahasa ieu mah meureun nya. Makanan yang enak. Begitu dongkap kasih A, B, C. Dongkap heula kasih A. Assalamualaikum Bapak, punten. Si Bapak teh anu tadi ka masjid anu ngomongkeun sipulan, muhun. Kunaon Pak? Abdi mahatma sihan tuangeun anu pangraosna. Kunaon? Dalam rangka naon? Kan gitunya Bu. Urang mah lamun palebah diomongkeun teh palebah urang di pasihan mamen teh pan sok ditaros ya Bu. Acara naon? Nya laras Bu. Apalagi terkenal mah sieun sing disulurkeun anggot aya bulan mulud nya pakuwu. Masya Allah. Teu kaom cenah bulan mulud mah Bu, kade sing disulurkeun. Begitu di pasihan tuangeun Bapak acara naon? Henteu teu acara naon. Naon maksudna? Abdi bade hatur nuhun ka si Bapak tos ngomongkeun abdi tisaprak mangkat ka masjid sampai balik ka masjid. Apa yang terjadi? Kira-kira aya moal kitu di desa ieu? Si ibu mah ani ngaku cinta ka Rasulullah.
Padahal justru ketika diomongkeun teh bungah Bu. Non maksudna ketika bungah tadi teh minimal tiasa meringankan dosa orang Bu. Tah itu bagaimana orang caranya hidup bersosial. Ibu mah teu kaopnya ayeuna usum angin ari isuk jam 7 cenah patanya keneh ari jam 7:30 begitu lewat gablok pantona ditutupkeun. Kasinggung teu? Kasinggung teu? Kasinggung, pedana kasinggungna. Cenah aing teh asana teh teu nanaha tapi geuning pantot tadi gablokeun. Berarti apa? Yang dikedepankan adalah suudon. Cobi lamun hate urangna bersih, lamun hate urangna teu gaduh panyakit hate. Da urang mah loba panyakit hate, Bu. Yang dikedepankan adalah suudon. Tapi lamun urang dikedepankannya berpikir positif. Oh, meureun panto digablongkeun teh meureun angina ageng jadi pantona katutupkeun selesai, Bu. Leres teh Bu? Termasuk ibu ngajak ke pangaosan, ibu-ibu. Da rata-rata ibu-ibu nu ka pangaosan teh nya Bu. Ibu cenah ibu abi mah cenah embu ngajak di jamaah eta naon hese nemen ngajakna teh. Kan itu sanes Bu. Leres Bu? Termasuk punten dalam kehidupan sosial. Urang tiasa damai, tiasa rukun, tiasa akur sareng sajalmina nya Bu nya. Karena apa? Mampu menyenangkan hati orang. Non maksudna punten ketika si A sarang si B atanapi di dia aya namina ceemoh. Aya teu ceemoh? Cemih aya teu? Aya. Wayana ulah kasinggungnya janten artis sebentaranya. Ceemoh tos musim boled. Cemih tos musim peuteuy. Ceemoh masyan boled ka cemih. Cek cemih teh hatur nuhun abi tos dipasian boled. Kira-kira bunga teu? Bunga bakal masian boleh dinte di koret-koret. Kira-kira ketika hatur nuhun ceemoh abdi di pasian boleh abdi teh nuju ti kamari teh hoyong boleh ih kaligana teh aya boleh menyenangkan hati. Kira-kira nu masian bolehna bakal kapok moal pasti masihan deui. Nu kadua begitu ceemoh masihan boleh ka cemih cek cemih teh naon deuh cenah ge urang mah cenah ge naon ari imam boleh teh sok nyeri beuteung hitut bae betulnya. Kira-kira kapok moal Bu nu masihan bolehna kapok aing mah mal mere-mere deui ka jamaah eta bongan di bere boleh teh ngomongna nyeri beuteung. Nu katilu ceemoh teh naon masihan boleh ka cemih abi tos panen boleh. Punten ceemoh abi teh seneng kana boleh sehingga boleh tadi teh dibikeun ka batur. Kira-kira kasinggung moal Bu? Non sababna kasinggung? Kedah nama hatur nuhun berarti ibu teh naon Bu? Sodakoh jariyah. Tah eta Bu. Itu non Bu tadi akhlak Rasulullah. Bayangkan Ibu ketika Rasulullah mungkin ibu-ibu sareng bapak-bapak tos janten cerita yang sudah sadayana tos terang ketika Rasulullah bade ka masjid di Ciduhan. Apa yang diungkapkan Rasulullah? Alhamdulillah aya nyuni duhan. Coba lamun Pak Kubu di Ciduhan bade ka masjid. Apa yang terjadi? Kurang ajar cenah masyarakat mana ya cenah nyeduhan urang kan gitu. Hari kedua di Ciduhan, alhamdulillah kene. Hari ketiga teu aya nu nyeduhan. Apa yang diungkapkan Rasulullah? Ya Allah, mananya jalmi nu nyeduhan urang geuning teu aya. Coba lamun ibu, coba lamun bapak, lamun palebah di Ciduhan apa nu diucapkeun? Nah, begitu anu nyeduhanna gering, naon bahasana? Lebok tah cenah mana ari jama teh kan itu sanes Bu. Padahal apa dengan Rasulullah? Justru Rasulullah malah nengok, malah nyuapan bubur teh Bu sateu acana disuapan. Diheungheum heula ku anjeunna dengan sopan, wahai pulan yeuh enggal bilih tuangeun cenah ge naon supados lembut dituangna. Urang mah bujeng-bujeng Bu, tapi paling tidak tadi Bu menyenangkan hati orang yang memberi, menjadikan orang itu adalah senang terhadap kita, janten ibadah di hadapan Allah. Mampu berterima kasih. Ya Bu. Kunaon sababna tadi Bu? Contoh deui, ceemoh sareng cemih geus duana bae nya Bu. Ceemoh di masihan naon Bu? Masihan boleh ka cemih. Minggon payun cemih teh tos panen peuteuy. Ceemoh teh teu dibere peuteuy. Kira-kira ceemohna ku kulutus mal Bu?
Ibu, lamun ibu panen boled, masian kata tanggi ibu, anu minggu payuna teh tatanggi ibu teh panen peuteuy. Tatanggi ibu teh masihan peuteuy ka ibu. Kukulutus mal bu. Cenah ge aing ke ruang kumaha cenah bageurna ka jama eta geuning jama eta nama kawas kitu padahal lamun teu baheula teu ditulungan ku urang. Nah, ada kalimat mengungkit lamun teu ditulungan ku urang jama eta moal hirup kagila-gila teh bu, sombong sekali. Padahal apa tadinya bu? Ketika mungkin ceemoh teu masihan di peuteuy teh, oh mungkin ceemoh teh meureun masihan peuteuy teh, peuteuy nangan sakedik, batin naon teu acan rezeki urang. Kan gitu sanes bu. Dan itu pun yang diungkapkan Rasulullah. Diucapkan oleh Rasulullah tadi tidak pernah menyinggung perasaan orang. Apalagi dalam sosial selalu ramah walaupun terhadap orang yang dibenci. Dan Rasulullah tidak pernah membenci. Tapi orang mah masa Allahnya bu. Punten kadang-kadang menuju sholat. Punten sanes di dia. Da abi mah nembe pertama di dianya bu. Nuju di mana? Di ujung berung. Kantos abi mendakan. Ketika jalmi badet. Tolabul ilmi we bu. Tong tebih-tebih. Badet tolabul ilmi. Begitu ningali. Ibu mangga ka payun. Pas di payun teh. Duh aing mambung jeung jama eta. Ayo gitu teh bu di dia bu. Duh embung cenah diuk jeung jama eta mah bongan. Jama eta masuk anu. Padahal ibu teh bade dongkap tolabul ilmi. Walaupun tolabul ilmina kadang kawis punten ya bu. Urang mah seseueurna. Non bu seseueurna barlen. Ibu ayeuna malam 12 Rabiul Awal. Begitu uih ti masjid. Tadi urang sampora ngomong naon. Teu nya nu penting mah ceemoh jeung cemih datang. Itu kebaikan bu. Andaikan ibu berbicara perkawis kebaikan yang sameter jadi sasenti. Leres teu paku. Tapi lamun orang berbicara tentang keburukan yang sasenti jadi sameter. Walaupun cek bahasa kieu, wayah nanya bapak ibu ulah bebe jangan si ibu bae nu nyaho. Ternyata sa-RT apal sadaya. Itu bu, akhlak Rasulullah teu kitu tuh. Ketika ayeuna ta'awun nya bu, bahkan dina Al-Qur'an disebutkeun wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Makanya tadi bu, Masya Allah ya bu, sederhana dalam kehidupan sehari-hari orang sadaya. Sok coba ringankan, niatkan segala sesuatu karena Allah. Ulah dugi ka pamrih karena apa? Pami orang berharap kepada manusia, orang akan kecewa. Bahkan yang ada mengungkit, ketika tidak mengungkit tadi bakal nyeri hati lamun teu kacumponan. Tapi orang niatkan karena Allah, ikhlas segala sesuatunya. Biarkan segala sesuatunya menjadi rahasia Allah, biarkan segala sesuatunya menjadi urusan Allah, bakal ringan sagalana bu. Dan itu tuntunan ti Rasulullah. Makanan nu namina ikhlas teh gampil teh hese bu. Ibu dongkap ka dieu ridho ikhlas teu? Ari ridho sareng ikhlas sami teu? Halo, Bu? Ari ridho sareng ikhlas sami teu, Bu? Sami? Padahal beda, ari ridho mah awalna R, ari ikhlas mah kan ibu ge sami nya, lamun palebah ibu nuju takjiah atanapi ibu nuju nengok mudur, ibu ka ridho ka padahal mah ridho teh naon, Bu? Ya. Ridho sarang ikhlas sami-sami nampi segala sesuatu ti Gusti Allah. Tapi ikhlas adalah mampu melepas bahwa segala sesuatu hanya titipan ti Gusti Allah. Contoh lagi, andaikan ibu punten ieu jauh dari Rasulullah. Karena Pak Rasulullah Masya Allahnya bu, palebah wahai Rasul abdi teh tos kalaparan. Rasulullah nuju mam korma sampai dugi ka dipasikeun korma nu bade tuang. Urang mah Masya Allahnya bu. Contoh, ketika ibu kenging amplop na dipicen artos na di leres, setuju? Ketika lebet amplop tadi candak 50.000 lah, tong ageng-ageng 50.000. Ibu tos nyepang, ibu teh naon ngajawabna? Alhamdulillah menang duit 50.000. Tapi begitu tiba-tiba ino dongkap, assalamualaikum mi wa teteh embu naon di nyebatna tante naon di bu nyebatna? Ayam embok tayanya.
Wayahna tulungan, can lagi abdi teh nuju butuh artos sabaraha butuhna 50.000 kira-kira di pasien moal Bu. Da ragu-ragu kaciri koret keneh berarti. Ya orang nuju belajar tentang keikhlasan dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Bu. Kenapa? Lagi-lagi lamun orang aku cinta ke Rasulullah minimal tiasa janten tadi Bu. Kehidupan dalam sehari-hari. Kira-kira lamun ibu di pasien anon tadi kayak ngerejeki 50 aya nu nuhunkeun sesuai dengan yang dibutuhkannya kira-kira di pasien moal Bu. Ya Allah koret-koret teuing deh sawang ieu nya masyarakatnya Masya Allah. Berarti non Bu padahal Allah nyebatkeun dina suratna nya Bu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan ibu menafkahkan hartanya di jalan Allah yang tadinya 1 butir menjadi berapa Bu? 100 butir. Masya Allah Bu. Ngan urang mah sieun keneh. Leres Bu. Sieun keneh mun palebah urang mah cenah lamun palebah urang gaduh artos 10.000 erek dibikeun kabeh tah moal. Jangankan kan 10.000 ibu dina lebet dompet aya 3 rupi anu beureum anu biru jeung nu abu-abu anu dibikeun anu mana? Tuh udah kompak nu abu-abu. Paingan kayak di alam akhirat natanya anu terbang ngilaris ibu teh nu abu-abu lain nu beureum. Karena apa? Da ibu masih anak anu tadi nu pangsa eutik. Padahal apa? Janji Allah pasti Bu. Ada judulnya orang yang suka sedekah miskin. Gak ada Bu. Justru malah tambih berkah. Tah eta Bu. Bagaimana orang membangun tatanan sosial kemasyarakatan hablum minanasnya yang dicontohkan ku Rasulullah. Mungkin pami abi nyebatkeun mah meureun sadinten saungi mal angges-angges Bu pami cerita tentang Rasulullah. Karena apa? Masya Allah Rasulullah adalah uswatun hasanah. Nu terakhirnya Bu. Rasulullah jadikan akhlak anu kedah ditauladina ku urang sadaya ketika dalam kehidupan rumah tangganya. Ibu, bapak, ibu, Bu, hoyong lebet surga teu Bu? Hoyong kenging pahala haji sareng umroh teu Bu? Hoyong menta ka bapana teh heula. Setuju? Bapak setuju moal lamun pamajikanna menta teh heula? Oh, setuju lagi bareng ngacung, setuju. Jadi lamun ibu bapak khususna ibu kaum perempuan pami ibu hoyong lebet surgana Allah termasuk pahala haji dan umroh ibu menta ti payun ka bapana tual toel ulah ieu mah nembe ku bapana ditoel mana so Rasulullah baiti jannati bagaimana rumahku menjadi surgaku ari surga teh naon sih Bu? Ulah sampai baitin nar, rumahku adalah nerakaku. Ulah Bu. Tapi bagaimana menciptakan baiti jannati. Begitu caroge dongkap teh, ibu tawaran apana mbeb ayang atau napi apapun itu. Bade kacai heula, bade emam heula, ta bade bobo heula. Aya teh nu kitu di dieu. Cak ibu-ibu teh lamun duitna mawana ngayah nya mangga ka kamar heula, tapi lamun duitna saeutik sok sarena di luar kan itu dan begitu dia Masya Allah nya Bu tadinya Bu kewajiban suami istri yang ditampakkan yang dicontohkan ku Rasulullah mah ibu tara sok nyewot ayeuna nabi naros ka bapak nasok sewot henteu ka istrina istrina sok nyewot teu ka bapana Abi naros deh ka bapana pernah teu nyaros sapartos Rasulullah, wahai Humairah. Wow. Masya Allah. Ya. Atanapi istrina nyaros ka bapana, wahai zauzati mahabbah kan itu? Osok teu Pak? Oh, Masya Allah. Ya, mohon. Bagaimana Rasulullah menciptakan baiti jannati. Naon Pak? Punten.
Lamun palebah bapana kukumbah teh, kahade ibuna ulah mau puas, tah bapana kukumbah kabeh, ulah. Justru apa? Kukumbah itu adalah kewajiban suami, setuju? Siap Bapak? Berarti mulai ayeuna besoknya Bu, bapana disuruh ulah Ibu. Ulah. Biarkan dengan kesadaran sendiri bahwa apa? Rumah tangga yang dibangun adalah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang di dalamnya ada lisan, yang diucapkannya adalah santun, yang sama-sama memberikan ketenangan batin dunia sarang akhiratna. Sehingga apa yang Ibu doakan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan gitu sanes Bu. Apa yang disebutkan tadi oleh Rasulullah terhadap istrinya, Masya Allah. Apalagi kia Bu, punten. Abdi kantos maos dina kitab Adabul Mar'ah. Atanapi kitab Fathul Hijar. Lamun ibu-ibu nyisiran rambut bapana bari maca solawat. Kantos tuh Bu. Bapana pernah tadi disisiran rambutna bari mau solawat. Ya Allah Ibu. Nyisiran rambut bari mau solawat bari dielus, bapana ya Allah kasehat, kapanjang umur, di solawatan ku abdi supados naon. Supados naon Bu? Supados naon Bu? Supados? Supados mere duit naga. Da ibu mah karena duit bae. Hejonya Pak. Hejo tak berem Pak. Berem. Nya ulah sampai dugi kaki bae nya punya ada uang. Jika tidak ada uang, kok gila-gila ting KDRT eta mah Pak. Insyaallah nya. Ketika ibu-ibu non nyisiran rambut bapana bari mau sholawat. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Sadaya Bu, sadaya. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وسلم بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Sholli wa sallim wa barik alaih. Kabayang ku bapana teh bari peureum. Aduh ya si mamah, si mimih, si emih, si ayang, si embeb keur ngusapan rambut urang. Nundutan moal kira-kira bapana. Si ibu mah nundutan bae ka ciri geus ngajak cenanya. Sehelai rambut yang jatuh dari suami ketika ibu membelai dengan bacaan sholawat. Paling tidak kesalahan ibu sebagai seorang istri di hadapan suami gugur Bu. Amin gitu Bu. Seolah-olah dosa yang ibu lakukan kepada suami bilih kadang kawis ibu tanpa sadar. Ibu sok nyentak kanu jadi caroge, sok nyuruh kanu jadi caroge, sok naon ibu? Sok naon ibu? Tinggal ngaku bae teh Bu ulah isin-isin. Ya, sok nyarekan? Aya nu nyarekan? Masya Allah, atau KDRT merenya Pak. STI, cenah terang STI. Suami takut? Oh aya nu gitu di dia. Masya Allah. Paingan cari cing wae. Masya Allah. Bagaimana menciptakan tadi baiti jannati anu diajarkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Kehidupan orang sadaya, minimal orang micontoh ka Rasulullah menjadikan kehidupan anu barokah dunia sarang akhiratna nya Bu. Lajeng Bu.
tos lah, tos tabu setengah 11, ibu-ibu tos, bapak-bapak tos ngadeg bae, ibu-ibu na tos ngaleut bae si bapak na kaciri kode alam. Ya Bu, mudah-mudahan ibu bapak jamaah sadaya wabil khusus Paku, wabil khusus Pak Ketua DKM Pak Haji Tasdik, mudah-mudahan orang sadayana selalu dipasang ke Allah sehat panjang yuswa, yuswa anu barokah dunia sareng akhirat, anu tiasa contoh kegiatan atanapi akhlak Rasulullah, anu nyandakeun orang sadaya lebet surgana Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten ibu-ibu tacan ngadoa calik deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Bu Kiai anu parantos masihan tausiah ka urang sadaya. Pamugi naon kanten anu didugikeun janten bekal kangge kahirupan urang sadidinten. Mudah-mudahan aya perobihan tina naon kanten anu tos didugikeun. Acara anu salajengna nyaeta doa penutup anu bade didugikeun ku Bapak Kiai Emput. Namun satu acan doa abdi selaku pengatur waktu penata acara nuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna bilih dina panyampaian acara seueur kakirangan tur kalepatan. Ditutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفينا وكريمنا ودهرنا مولانا محمد سلم رضي الله عن كل الصحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين حمدا نائما حمدا شاكرين حمدا يفينك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره مقدار العظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله الذي ملأ ملائكة السداد مقامات به عوالم وعظيم أن تصلي على مولانا محمد القدر العظيم وعلى النبي العظيم بقدر عظمات الذات التي كل متنا بس أداد ما في علم الله الذي تعلم لك يا مولانا يا محمد يا دل خلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روح ونفس ظاهرا وباطنا يا قادة ومنما واجعله يا ربي روحا لدتي من جميل الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا ديم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي المياه وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الله ربي اغفر لي آمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شافي ودرجي الفتى يا جيرة العالمين يا هايل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شافي ودرجي الفتى يا جبرة العالمين يا أهيل الجود والكرم kekasih kita Nabi Muhammad dambaan
idola kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syaf'i wa darajim al-fatah yazim ratal alamin ya uhayl al-judi wal karami. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasad ingin bertemu kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syaf'i wa darajim al-fatah yazim ratal alamin ya uhayl al-judi wal karami. Allahu Rabbiku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syaf'i wa